Kisu-kisu aya pesen WhatsApp ngomong najan arek mayar ngan geus sabulan can aya tanda ngan janji bae unggal poe anyar hutang teu kabayar hate asa panas kawas karemas mun kuring nu janji sok diinjetan tapi maneh mah ngiles siga bayangan. Nempo maneh di pasar belanja padahal nyebut keur teu boga kuring nyengir bari nahan rasa kahuripan ieu siga drama nyata hutang teu aya kabarna sok nyebut sabar bari ngadodog warung naha susah teuing mayar sakitu aduh Gusti sing geter hatena bayarlah, oh bayarlah tong janji terus satu sayang angin ngahiliwir langit poek dompet kuring jadi korban perasaan. Hutang teu kabayar tapi masih kene hungga status lucu kuringan bisa ngelus dada moga Gusti nu ngabales sarta transfer ka kuring oge.